Aduh ampun, ting baraya tingali sangu saloba kieu kapaksa kudu ku emak dipiceun ieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Mak Rabel. Jadi baraya emak teh ieu rek miceun heula sangu anu saboboko ieu teh rek diparabkeun ka lauk kabeh. Emang ieu teh sangu teh alus keneh baraya. Nah kunaon atuh cenah ge alus keneh make dipiceun. Atuh padahal mah jeun-jeun naon we nya aron atawa naon ke lebar. Jadinya baraya ieu teh sanguna urut dihakan ku anak anjing, otomatis pan teu bisa didahar deui da geuleuh atuh. Masih untung ieu ge geuninganan kapanggih keur dihakana. Mun teu kanyahoan teh mah meureunnan geus beak didahar ku barudak oge. Nah kunaon atuh cenah ge mak menikot aya anjing sagala. Heueuh nyata mak ge da menikot harianeun teh ka anak anjing. Eta ku teu kanyahoan meureunnan ge asup ka jero imah jalanna tina kolong. Padahal mah aya bolongan saeutik pira oge meuni bisa we anjing teh asupnya abong anakna. Ari disangka teh ucing anu asup teh ari pek teh geuninganan anjing. Astagfirullahaladzim. Pokona nama leheng-leheng dihakan ku ucingnya moal geuleuh teuing. Ampun abong boga nasib imah butut sagala sato-satoan teh menikot ararasu. Padahal mah nya sangu teh ditutupan eta teh rapet ngan ku bisa we geuninganan dibuka. Jadi we kalakah dihakan kajaba loba keneh acan dikukumaha. Ampun pokona nama bener-bener harianeun we keur beas mahal teh. Meniku aya-aya keur mah baraya di tempat emak mah ucing oge osok nagog teh 5 atawa 4 tingan narunguan. Ari ucing mah geuninganan kana deungeuna menikot osok teu kaur barang teuneut teh. Mesin neuneuna dina jero lomari ge geuninganan ucing mah bisaan cukat cokotna teh. Jadi kitunya baraya kunaon emak tadi miceun sangu kot saloba-loba kitu teh. Jadi intina nama emak teh menikot keur karareheul teh ieu teh dararudet keheul ka ucing keheul ka anjing. Keheul oge boga imahna butut atuh da. Astagfirullahaladzim. Hampura ahnya baraya emak teh amek-amekan wae. Mohon dimaklum we pokona nama meureunnan emak teh keur datang bulan. Geus heula lah amek-amekana ieu teh tingali emak keur naon cing sok baraya tuh. Emak teh keur mipitan ieu tuh. Lain keur meresihan ieu pakang rinu. Sangkan misah tina buahna tuh tingali nu kieuna dipiceun ieu teh baraya. Urang wagiru bersihan we ngameh kajual. Lumayan lah 1000-1000 jang ngagentian meuli beas ieu teh. Deui baraya ieu teh emak bari mirun seuneu tuh bari ngulubkeun lalap salada. Lajang engke deungeun sangu bari sanguna eueuh oge keun bae we. Lalapna heula we sina asak engke sanguna mah paneuri.